Masuk ke pinggir. Masuk pinggir. Kepetik saya janjian teh kade sing kade yang pesanan teh petugas saya iya mah saya mau pada acan terus disusulan berapa cuma ini atuh kita lagi kumaha kita mau urusan ini pokoknya kepetik petugas saya ulah ke bahasa eta nggak pokoknya poyan teh ya kapal mah mana urut atuh da can manggih kene nu ditean lagi geus lupa yang ngeuring can ngadieu kene nanggareun atuh strategis ke bioskop ke diskotik ke mana we atuh da loba lain tempat mangkal teh ini asa kalau si Mang Jiung mah bila-bila teuing atuh di pabrik atuh tah yang anu kajerat hutan karunya atuh Mang Jiung bangna gawe di pabrik teh beng meunang kaca di halal ayo mah kudu mah diuruskeun batur sauh kemanusiaan neng tong so suci sakedeung di oge eta karunya watir halal dosa jeung naon gini kemanusiaan kan urang yang manusia perlu dahar perlu hirup aya mah geus we kemanusiaan cuk urang we pokoknya terpenting kudu aya banget mah terpenting asal parawat itu aja santai teh doa aman balik tarima itu panjarna ku amang si Allah bagian amang kade lapoho menyesal ke terpenting termasuk parawat kabeh utang neng isu kudu dibayar jeung geus jadi kudu balikeun deui kitu standar Adi, parah Adi.
Tadi wairah kadieu ngagiaki sewaan bumi saurna butuh kanggo mubanaki Junet ke rumah sakit. Kumaha saos si Uwas? Ditembangan lagi ke Kak Ujang. Kumaha cek si kakak? Teu kumaha malah mah manekakeun koyok kana tarang emak. Sirieun cenah. Bageun wairah mah. Karek ge sabeula halisna. Astagfirullahaladzim. Udah bilang minta lagi Allah. Allah Mang Tiuy. Si Neng mah adi aing. Si Neng mah astagfirullahaladzim. Kunaon teh? Mending muji sagala rupi. Itu kunaon? Muji bae. Minta keselamatan ka Gusti Allah. Neng, adi gerak-gerak. Keun rek mama di dieu. Alah, ampun. Ini. Mate teh ngantas dirinya.
oge baheula sama si Raya. Nyai teh bakal jadi panggeulisna saalam dunya. Bapak, kembali pulang di awal. Istirahat. Ada si Aceh ka mana? Asa can manggih poe mah. Makana teh si enjing-enjing dek dagang koran saurna teh dagang koran. Ari sakola kumaha cenah? Ditanya teh sok ambek kan sareng ayeuna mah. Kunaon? Balikna sok mabok, badat arak. Mabok? Arak? Neng, jantan kurus saya mah gering. Gering. Jamak baik terus mah. Capek apa? Ari nyai pada dipanggil kenal ke kunaon teh? Naon atuh nya? Nyai mah hayang minyak sengit, sengit teuleuhna, sengit mati nya teh. Nya, sareng sakumahan nya. Nuhun teh. Ai suku mana tadi pangieukeun. Hari siang dongkap mah. Tadi nama bade saminggu di dia teh. Tadi tas disusulan kumaha ieu? Itu bae disusulan. Kalau babutuheun laris deh. Ojak. Dan nempel. Geus, ngomong. Pasti jawabanna teh nya urang mah miskin, nya mah perlu duit barat. Tambahan deui gajana. Nya bapak orang mah dibui, di penjara. Ojak. Wah, gitu-gitu teh. Hade gorengnya teh bapak urang. Yo. Kalau disebut bapak, ada tanggung jawabna. Mau keluarga kan masyarakat yang dibatin. Jangan. Ojak, Pak Mali, dosa kalau begitu teh. Kaneng bisa nyai. Naon bisa nyai? Gak akan nyai. Lagi rum nyai. Bayi roh bisa ngiswa imah. Mau duit lain nak. Aya. Iya. Terus si Aceh. Nah, Kak, aya masih Aceh sok mabok? Lain si Aceh wae sok mabok teh. Deuleu, mah mabok. Nyai mabok, maneh geneng mabok. Kakak oge mabok. Mabok menjadi hate. Nyawa teu kakak hewan ka bapak. Ka masyarakat, kana takdir. Ojak! Pak Urang, eta teh. Iya, nyai.
numpang kotak kudu rawe. Kamu kabeh kesalahan dia. Naon dosa aing naon? Jam bapak maksa salah. Neng, kadieu heula neng. Papa eta neng bapak. Nikah. Ya, neng, besok urusan, bapak urusan dosa, urusan kaujian, bapak dari pemeriksaan, sampai jadi negara, bawa sararea, dipanggilkan yang keselamatan, bapak ke malila di dia, tapi itu belum melang, hijau waktu, sebab ayah beja, gimana pula ayana, hanya kak, panggilannya ngaceng, pegawai jadi budak anu soleh. Ya, di jinate membuat minta hampura latama. Izinan. Oke, kira hari Kita angkat, Pak. Harita. Manga jublok. Ayo lumpuh. kurangnya Gus, cukup. Kang masing-masing baik. Dirinya. Dia. Mak, bapak ini sing sabar. Hampurannya bapak. Nah dirinya di pengapatan ayah ngegelin mana karena bus kota pas bisa ngegelin kena teh harus kaceng dan sayuk kalau acak-acakan gede nama bayar bah Lalaki, awewe cek. lalaki geus kolot